kos gitu keur di sawah ngadenge suara azan padahal keur macul ngadenge Allahu akbar cak petani pacul hampurannya mana hendak disimpen heula di galeng titip ulah ka mana manehnya cak pacul aing mah ka mana cici cak pacul ka mana salat polisi di kantor Allahu akbar periwit ditendang ngampura heula periwit cak periwit dek mana panggilan Allah leuwih mulia batan maneh mangga tuh kan di DPR Allahu akbar tinggalkeun kantor dek mana cak kursi teh keluar dek naon dahar beda DPR malah ini ke masjid atuh beres di DPR ya Allah ya Rabb Gusti Allah doaku iya masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkeun kunaon emang ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata neuleu naon neuleu pandangan neraka rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran ingat ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar neraka kiamat nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu salat nyana teh mukaan sapatuna kula sering salat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babari kiai jatuh make calana tinggal wear doang babari kan eta mun deuk kiai deuk naon ge kitu bae meureun maksudna tinggal nyingsatkeun bae tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah datang ke masjid asal-asal buka masyaallah ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan sanajan di dieuna aya balokan aya bintangan tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat nah ieu lah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun ke di akhirat ngan sakadar jadi beuleum neraka tinggalkeun salat Masya Allah indah jasa tinggal urang ngabebener salatna nu rapi jangan ngabebener salat mal aya di SD pernah di SD di pagahan salat nu rapi eueuh di SMP beuki eueuh SMK beuki tawuran ka belah ditu SMA moal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan salat eueuh di UGM sugan ngaberesan salat moal aya di UIN atuh guruna ge guruna teu barisan salat maksudna salat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kukek mah ambal aya salat leuwih nah makana belajarlah salat nu rapi di mana belajar salat nu rapi eueuh deui di pondok pesantren madak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus
Sorga tah mah. Sia di mana ya kuari belajar? Pondok mana? Pondok pesantren modern apa salap? Salap. Ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri. Eta budak santri teh penghuni sorga. Eta mun hayang nyaho mah mun hayang penghuni neraka eta. Nu teu salat. Tuh ieu kuat, beberes salat. Dimimiti nyaritakeun caina, kemudian syaratna jeung rukuna, kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah. Nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar. Aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana. Saenggeus dijual ayalah nu meuli. Alhamdulillah, pakai dahar duit. Ai isukna datang nu meuli na nganterkeun baju. Cekna Pak Kiai, kula kemari meuli baju ti Pak Kiai, mohon. Ieu mah dianterkeun deui. Emang kunaon? Lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima. Ceurik tak Kiai, ceurik lain lalagaan. Datang ke teu bisa diparepe, ceurik teh ceurik we. Datang ke teh nu meuli Kiai hampura, ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun. Buki ceurik bae. Kiai pan Kiai kudu kumaha ieu? Ceurik. Kiai hampura, ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai. Duitna mah kajen teu kudu dibalikeun. Beuki ceurik bae. Ditungguan guna nangis aya sajamna kakara kreda. Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai, duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho. Ceurik deui Kiai. Pan ceurik bae? Iki ceurik bae. Ditanya Kiai, nu mantak ceurik kunaon sih? Lain yang cerikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya. Keur diridokeun we masalah. Tapi lain eta, naon tuh Kiai? Anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima. Percis kos kieu sedih jasa. Baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna. Kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah, ieu mah aya cela, aya aib nu kos kieu mah aing teu narima. Los dang sia. Deuk kumaha coba? Teu pernah mikir urang datang ka dinya. Amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela, pikumahaeun. Nah kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain lalegan ceurik. Masya Allah karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci.
parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sing lareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ke kesepuhan orang di dia, Kiai Haji Muhammad Ilyas, oge anu sok katingali di Cilongok, Kiai Haji Madhali, tur seueur-seueur deui para kiai, para ustaz. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai diparanjangkeun umurna, dibere sararehat, jang nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun deui nu lain kiai mah mudah-mudahan ulah. Ulah henteu. Aya kapolsek marahnya na. Aratur pemerintahanana, sipilna, militerna, alhamdulillah katingali dina sahieu loba mengkeluk negara. Mudah-mudahan ku ayana areunjana peduli kana negara. Mudah-mudahan negara jadi bareres. Aya DPR di dieu janggutar atur, aya pacamat di dieu, aya polisi, aya abri. Sebenarnya mah geus lengkap, tinggal balaleunderna. Nu kadenge ku urang bupati aya, camat aya, lurah ambal aya, polisi loba. Nu kadenge maling malulu di negara. Nu kadenge ya nu kadenge, kabeneran di Bogor mah bupatina keur masantren. Mudah-mudahan keluar di pondok pesantren jadinya nak jurig. Tapi santrinya nama santri, orang santri ge waya maling mah maling baja. Panitia penyelenggara walimatul wakirah nudina sahaya alhamdulillah parantos ngundang urang khususna simkuring hampir-hampir simkuring ge ieu teu bisa hadir patali sareng kurang sehat nu kurang sehat mah lain naon suara ari awak mah sehat bahkan lamun titah kawin deui sia ngan sora ieu mentek lalaunan urang ngajinya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nu pang mulya-mulyana nu pang bagus-bagusna
kamulyaan jeung kabagusan makhluk Allah nu ngaran manusia lantaran didukung ku dua kekuatan anu optimal. Hiji kekuatan fisik, nomor kedua kekuatan ruhani. Lamun manusia geus kabogaan dua kekuatan nu dua eta ngelehkeun malaikat. Kekuatan fisik manusia sangat menonjol. Menonjol dina harti kabagusanana. Resep jasa orang lamun ningali hiji awewe jangkung lenjang putih gelis. Boro-boro ka polsek kiai ge nu geus kolot kiai kabung belengan. Iya. Fisik lamun hayal lalaki fisikna sterk ditingali jangkung, ditingali dedeg pangadegna ngeusi, katingali bangun gagah. Ieu keur carita fisik awewe mana nu teresepen ka lalaki model kitu. Dibalikeun deui lamun aya awewe anu boga dedeg pangadeg model tadi, lalaki mana anu teresep. Berarti postur ieu sangat mendukung. Eueuh hiji nabi anu ku Gusti Allah diciptakeun puluya pelaya eueuh. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi urang nomor hiji. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa gagahna ka bina-bina. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa. Urang nyaritakeun nabi-nabi nu lain, Rasul Allah diutus ka dunia jang dakwah ngajak umat teh nomor kahiji fisikna gagah. Di Indonesia lamun urang boga presiden gagah fisikna. Siapa cok aju seuri bae. Maksudnya lamun diajak perang kamari bae. Misalnya orang boga presiden kos SBY, kemudian SBY ngajak perang, moal dingkekeun deui, siap. Sebab urang geus nyaho dadaekna. Ketika Pak Harto jadi presiden, Pak Harto ngajak perang, siap. Ketika moal diteruskan bae ngomongna. Ieu fisik. Sabalikna lamun aya hiji awewe gelis jasa ieu mah ngan ieu mah keur carita gelis ngan kuru. Ulah nanya ka polsek ieu bae kiai yai daek henteu awewe gelis ngan kuru tuh embung sebab jaknya naon cekeleunana. Sabalikna lamun aya lalaki kasep jasa sanggesa kasep sugih jasa ngan bengek kuru jasa ieu mah kasep aya di nyana sugih aya di nyana kuru jasa tanyakeun ka awewe ulah anu ngora anu kolot bae daek tembung cek nyana tuh boro-boro jerona luar lagi kos kitu moal daek da ieu fisik. Nu mantak loba urang ngausahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga. Memang dititah ku Gusti Allah sehingga gagah awak urang, sehingga sehat awak urang. Sehatna awak urang teh dicoba ku urang aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ka Surabaya bolak-balik kuat teh. Taruhlah merendanan jadi supir mah urang dieu mah jarang eta tah Maluku urang dieu mah ngawaluku sahektar ku sorangan bae siapeun jasa macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat
ngandalkeun sehat awak doang tapi ruhani na gering macul masa hektar kuatin tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuatin asup ka masjid teu kuatin Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah wadiannya nah. Tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat ruhanina teu sehat moal bisa urang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama moal kuat mantap urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat urang Irak titah perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun urang Turki ngalawan Amerika siapeun urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda kuari lamun urang diserang ku Amerika urang ye kuari diserang ku Amerika ngabogaan fisik doang ruhani nagring moal kuat perang kajen kumaha moal kuat perang emang perang ku senjata aja lain perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap urang kuari mah ye mun ngalawan kafir teu kuat moal kuat lantaran ruhanina kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan saukur 9 juta se-Indonesia santri salapi numurni 9 juta sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta teu aya 1% acan tina 250 juta bae heulanan kuari ngan saukur 9 juta sabaraha persen tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji satengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta henteu ngan di pondok doang haju nu ngaji taruhlah merenana nu 3 juta bisa anu 2 juta henteu nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hama wereng kiai kaasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna nah ieu santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya eta kiai jadi tinggal kuari 500 kiai sa-Indonesia 500 kiai moal kabetrak kuari lamun perang moal kabetrak nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani insyaallah urang bisa wauh jeung Allah dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang nu dilanjutkeun ku para sahabat
diteruskan ku para tabiin atba tabiin para aulia-aulia Allah kabelah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah subhanahu wa ta'ala nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teu jauh ka ekonomi moal beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya moal nyaho jelema nungtun ka Allah moal bisa mun encan nyaho ka Allah kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus sanajan awak urang sehat sanajan awak urang seterek ketika ruh urang teu diurus ketika ruh urang teu cager maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu dahar mah gembul nginum mah loba nonton TV ti isuk datang ka zuhur kuateun tapi ketika aya pangajian heuh aya bae ieu rohanina gering ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid ieu rohani gering ketika aya siraman-siraman ruhani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna ieu rohani gering lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhanina ieu teu cager ketika ibu dikekepan ku salaki salakina tilok salat eta berarti ibu dikekepan ku nu boga ruhani na edan lamun ibu boga salaki teu salat eta rohna edan sebenarnya sarua salaki mun boga pamajikan teu salat eta ge sarua rohna edan jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedang tong ka situ mah oh masalah nu edan jeung nu edan kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula akhirnya setengah genep berangkat sholat di Al-Amjad perkiraan kula di Al-Amjad sholat pasti rame hiji masjidna agreng dua di kota begitu datang kadinya langsung sawara wurudu langsung kula naik ka luhur imamna suarana bagus wauh kula ge imamna makmumna dihitung aya genep salat maghrib tadi di Al-Amjad genep imam makmumna genep jeung imam 7 Masya Allah teh nyampe 10 aja ya Allah ya Rabbi da ieu berarti kan gering eta ruhanina lamun urang carita awak supaya sehat gampang awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin tentang obat dan lain sebagainya 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui tapi ketika ruhani urang nu gering ieu kudu ka mana ieu awak urang di mana-mana sehat ngadahar naon bae ge ngeunah ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat karasa ngeunah jeung teu ngeunahna ruhani urang ge ruhani urang makananana ieu adalah salat makananana zikir makananana tasbih makananana tahlil nah ketika awak urang diajak salat teu daek diajak maca Quran teu daek diajak zikir teu daek berarti ieu ruh gering eta ruh teh gering geus teu kudu nyaritakeun ka saha-saha bae maka urang bae heulanan hei awak sia si ieu saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia tanya roh urang sajuz apakah 2 juz saminggu tanya roh
ari sia beuki henteu si maca Quran henteu maca tasbih henteu zikir malah ulama mun zikir puyeng jagjana ieu berarti roh teh gering ahli-ahli Allah kan bakal nyaho sakumaha dokter nyahoeun ka jelema ieu teh sabenerna mah influenza ieu teh gering teh darah tinggi ieu teh gering teh kencing manis ieu teh gering teh nyahoeun dokter fisik teh sarua dokter ruhani ge nyahoeun kana ruh-ruh anu garering nu araredan bisa nebak sebenarnya mah misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukula ditelau katebak kukula bae DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah bener kula mah wajon ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan di udeng-udengan gering mah gering bae aduh cenah kiai ulah sok kitu aing mah deuk kitu bae aja gering Masya Allah lantaran iya bupati BG bupati datang ka kiai lain rek ngaji gubernur datang ka kiai lain rek ngaji camat datang ka kiai lain rek ngaji ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya na kiai dek diajak ka urusannya na nu mantak moal bener-bener pemerintah mantak kurang mawani di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji kukula mah ka dieu sia ieu sia datang ka aing teh aing diajak ka siapa sia ku endek ka aing ayo gerang kula mawani lamun aing dek diajak ka sia sabaraha duit sia endek merena ka aing tuh tungtungna mah akur bejeng urang dieu lamun teu wani kitu moal beres-beres nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji camat nu ngaraji lain seetik lurah ngaraji lain seetik alhamdulillah Jakarta ngaraji lain seetik cuman DPR Bogor doang nu teu deuk ngaji goblok kaditu ai di dieu mah ngaji ai di dieu mah nementek bupatina ka kula mah sieun di Tangerang sebab kula mah carekan bae bupati los namun dek gelut-gelut tapi duaan bawa budak mah nya mah gelut keur carita yuk urang babarengan ja DPR ge engke mah pae ja bupati ge engke mah maot ja gubernur engke mah modal presiden mah geus lain modal rekoit kiai sarua koit besi aing ditangkap sia ka presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada pae koit nah ketika pae awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia celi sia irung sia sunggut sia beteng sia suku sia jeung leungeun sia dek lompat ka mana ketika orang diadili ke hisab garana di harapan Allah desarua tuh ulah sok mangpang meungpeung nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah urang dibere wawasan urang pake ka Allah urang dibere jabatan pake ka Allah urang dibere harta urang pake ka Allah mantak naon jasarua atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah waliullah mah kitu diuli kumaha ieu sangkan ke di hareupeun Allah teh aman kuari bae urang cari aman menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu menghindar heula tina dunia lantaran deka Allah ketika urang menghindar ti makhluk jeung dunia hiji bae nu ditingali Allah ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan bakal indah hirup
baheula keur zaman Gus Dur kuari zaman Habib Lutfi Habib Ja'far urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari ti mimiti ka harti datang ka tepati ka harti datang ka teu ka harti ge ka dituna sering datang ka Cilongok ngobrol ieu ge marilu tajung nu karya marilu cenah ge ngobrol bangsa setengah jam masa ka harti keneh ilu seuring cenah ge hahaha naik bae bangsa geus sajam nyana geus kikian we isi naon nu diobrolkeun cenah ku kiai nyana geus heuai deui kiai ongko heuai bae tolol terus naik asal geus sajam setengah 2 jam geus kararieu bae terus naon nu diobrolkeun teu karti ju geus beres teh geus beres geus balik ka Habib Lutfi biasa jam 3:30 balik lah naranya ka kula kiai ai tadi si obrolan anak ka harti ai geus saruan teu resep doang resep lamun nyaritakeun ayat dimimiti di nahuan di bilagahan datang ke rahasia datang ke lumpat rahasiana tek 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 bleu masyaallah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah ya Rabb baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak letak plek ya Allah ya Rabb kitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah awak urang nu ku Gusti Allah dibere anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah cukup sakitu ge ku maca syahadat maca la ilaha illallah paeh surga beuh mantep biasa teu kudu salat cenah kiai deuk salat teh henteu pokona asal maca la ilaha illallah surga. Wah tuh kos gitu baca teu kudu salat atuh lolos aing mah teu ditahan salat nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka surga sakitu bae engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat mah kumaha sia jata bae aturan-aturan anak nah urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem nu aya di otak urang ketika urang neuleuh lapangan lega kemudian aya gawangan ilmu urang nanya ka urang cak urang teh ieu eta si paranti naon mun urang neuleuh lapangan aya gawangan ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon jawab pasti paranti maca sholawat tuh seri berarti pinter kan lain paranti main bola. Ketika orang berangkat deui ningali euy kantor balai desa wah iya di dieu lah berarti aya lurah di dieu lah aya RW aya RT tempatna di dinya ieu kantor balai desa bertanya-tanya kan di otak orang aya teh sih tempat naon sih kantor balai desa oh paranti maca Quran gideg lain berarti kan paranti ngurusan SPPT lumpat deui urang ka kota ka Bogor aya di kantor DPR weuy bertanya-tanya di benak hati urang aya eta kantor DPR teh paranti naon eta beuh paranti zikir cak teh urang lain paranti naon ngurusan rakyat maksudna ngurusan rakyat geus ulah diteruskeun sia nu nyaho otak urang teh leumpang ketika leumpang deui ningali aya bangunan di dinya na majelis taklim oh ieulah tempat paranti main gapleh ya lain otak urang jalan leumpang lain paranti ngaji liwat deui ka ditu wow Kapolsek mah ialah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum ditangkepan kan kunyana aya jurig tangkap
setan tangkap asupkeun ka dinya mantengnya nama kuat berhadapan jeung setan jeung jurid sebab nyanana pernah jadi setan mata kuat nya nama tuh oh masalah itu urang lewat polsek nyaho urang. Nah ketika orang lewat ningali bangunan seperti ieu benak hati orang bertanya-tanya ai eta si bangunan naon oh masjid tanya deui paranti naon si eta masjid wallahu alam goblok sia teu nyaho ka masjid tanya otak urang teh tanya ieu teh bangunan naon masjid paranti naon bejana mah paranti salat bejana urang emang nu mentak bejana aing can pernah kadinya jadi setiap neuleuh naon bae leumpang otak urang nu mentak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh lantaran otak urang leumpang setiap neuleuh naon bae ge leumpang ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon atuh leumpang nu mantak urang dititah tafakur ge dina ilmu thariqah teh aya khidmat aya tafakur aya zikir aya muraqabah aya muhasabah eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah urang teh bakal pinter geura ge ku tafakur ku mikir baheula bakal pinter nah ketika urang ningali sosok ieu bangunan oh iya masjid paranti naon paranti ibadah ka Gusti Allah wudi'a lis salat khususna diperuntukkan jang salat ieu masjid nu mantak lain samarangan ieu masjid deh lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina bubunga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah Muhammad jelema-jelema anu lempang ka mana ilal masajid bubungah naon bubungah ilan nuritam cahaya nu sampurna naon si cahaya nu sampurna jannah surga jelema nu lempang ka masjid bubungah ku anjeun Muhammad eta jelema bakal menang surga masya Allah sebab jelema pan beda motifna sia dek ka mana sih ayeuna ieu sia lempang ieu bangunna dek ka kantor desa moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan sia dek ka mana ieu bangunna gegeuraan we anak aing ditangkep di polsek ieu urusanana kan urusan kos karitu bae narkoba sia dek ka mana ieu bangun rapi amat dek ka masjid lain deui pan berarti kan dek ibadah ka Gusti Allah sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah nek nyokot sendal doang masalah geus lah tuh ya cek Kangjeng Nabi bungahkeun gereja jelema anu lempang ka masjid mah bakal dibere sorga ya Allah ya Rabb nu mantak sim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid masya Allah begitu datang ka dieu ningali masjid agrengna luar biasa bunga hate ketika orang ningali di Tangerang aya di nu make kubah di luhurna aya saliban gereja eta mah urang ningali deui di Tangerang ka belah itu ka barat aya bangunan nu gede ngan burung marakbak masya Allah kelenteng tah mah orenganan di Indonesia teh kompetisi aya nu ngabangun gereja teu eureun-eureun aya nu ngabangun kuil teu eureun-eureun aya nu ngabangun kitu kelenteng teu eureun-eureun aya nu ngabangun masjid teu eureun-eureun atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam nu ngabangun kuil moal umat Islam pasti umatna masing-masing nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen nu ngabangun masjid pasti umat Islam innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir moal orang Kristen nu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah nu iman ka yaumil akhir wa aqamas shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakah iyalah
jelema asal daek bangun masjid berarti dek nembongkeun iman nu aya di dadana. Sebab cek Kangjeng Nabi, al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudi'u li ahli sama, caang jang ahli langit. Kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang, urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang, malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid. Culek-culek malaikat, mana imamna ya? Di deuleuh mana muadzina cek malaikat, di deuleuh mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama. Ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit, turun nya. Mata ulah kaget. Lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu. Salat sorangan, sholli Allahu akbar. Engke aya nu ditukangan urang nyana milu Allahu akbar. Ulah kaget. Eta teh malaikat milu jeung urang. Allahu akbar. Nyana ge Allahu akbar. Urang geus rada empot-empotan. Isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan ye. Kapolsek Onam nya nama lamun aya nu salat nya keur salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah gua tembak lu. Emang setan bisa ditembak ya moal. Cek setan gua kentutin lu. Asana kapolsek elek ku setan. Masjid tempat malaikat turun, malaikat mentak loba nu teu kuateun, ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2 poekan di dieu, poekan masjidna poekan salat kiai mah kiai udang-udang nu gede geus, udang-udangna sagede roda Vespa. Salat sorangan, sholli sunat tahajud, Allahu akbar. Aya itu, Allahu akbar. Dak milu bae na. Kiai teh. Allahu akbar. Iya, Allah. Amin Allah. Kiai kajian kuku mage moal khusuk. Dek ceuli datang ka khusuk. Nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum. Kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa. Itu mah malaikat makhluk nu halus, makhluk nu lembut, latif, makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat. Urang mah makhluk nu kasar, makhluk anu urang mah murokab, makhluk anu gungkelekan. Bari jeung urang mah loba maksiat. Ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat, moal kuat urang. Mal kuat kajen kumaha ge. Tapi ketika urang nangis teu maksiat, Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun. Kitu kene urang lamun geus wawuh jeung Allah jeung malaikat, wawuh datang malaikat atuh teu sieun teu naon. Sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin, malah jin diondang pan ku nyana. Ayo keluarga mana karaya lantaran senyawa jeung jin tesieun ka jin. Nah urang lamun geus jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa, bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat.
Nah hayang datang ka kos kitu kumaha sih Kiai tenang. Ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah khusus jang ibadah nu mantap aya aturan-aturanana di masjid mah nu head teu meunang asup ka masjid anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah. Sucikeun masjid mah mentek beda masjid sok kaambe ku ahli Allah mah ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pamarentah ya masjid ya. Aya duit pajegan ya masjid ya. Bangun hareudang gajeun kaambe bae teh ku ahli Allah aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya tiis masjid ya tentrem. Tapi lamun aya sumbangan di pemerintah teu nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pemerintah bae masjid mah hareudang dipakena teh endeukna heuai wae neangan juru masjid bae atawa tihang ye eta masjid teu beres eta atuh aya kitu mah cenah kiai pangnebakeun mah ieu kira-kira na kaambeur teu itu mah rahasia. Engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu imah. Henteu cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya duit pamarentahan ka ambeun teu ku kiai. Teu jak ka ambeun jasa ku aing mah. Jak ka ambeun. Emang teu ka apa tuh ka ambeun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika orang dia engke digiring di mahsyar sehingga digiring ditimbang amal nu amalna bagus bah langsung sorga nu amalna kurang bagus ya cicing heula di sisi neraka sehingga cicing di sisi neraka malaikat nanya hei urang mana ya si lejet pimpinan saha di Ilyas Haji Iim Imadudin adik kula cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain ka neraka bae embung panas atuh geura ka sorga teu kadeuleu jembatanna atuh sieun da kamarana ieu nyaho ka mana meureun tidinya aya kapal ngung nah masjid ternyata bakal jadi kapal aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna Al-Hijriyah kapal Al-Hijriyah Cilejet jelema wah aya di panitiana tenang lah teu bisa sembarangan asup anu gede naon kitu nganyumbangna ti heula bangsa nu 100 juta 50 juta ti heula rombongan 10 juta masuk sada pinuh tah masjid rombongan 5 juta rombongan 1 juta aya ditungtung rombongan anu 500 nangkel teu bisa asup ka jero teu bisa tuh ya geus aya pan karcis-karcisna mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh jakna aya teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap panas teu meunang naik cenah teu meunang geus sakitu ayana berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan ieu teh bakal jadi kapal pas tengah-tengah neraka bocor masjid bocor kapal bocor anu di tengah wae panas kunaon bocor bocor kapal bocor wah narangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh biasa teu ada kaluhur cak panitia kok bisa bocor kieu naon ya
Coba. Malaikat datang. Ya kunaon ieu jadi bocor? Diambean ku malaikat. Duit bupati. Bocor. Masjid sakieu bagus jeung kieu bocor. Ya Allah ya Rabbi. Datang mah datang ka ditungan harideung. Gusti Allah ragu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah agreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun ka awak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae, proposal terus bae diaben-abenkeun, tetapi ruhanina masyaallah. Lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh, tamu terus ka Merak, ti Merak langsung ti mana ka Merak, ti ditu heula ti Bakauni ka Merak, ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah. Leumpang, begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat, masyaallah ku Gusti dibukakeun hijab asal nyana ka masjid sakitu agrengna, masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadi nyana. Berangkat deui aya mushola bagus, begitu asup ka mushola pinuh ku tai. Terus bae leumpang nyana neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya, ayalah nyempil di Serang aya masjid mushola nyempil jore. Begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor, didinya lah salatnya. Didinya langsung leumpang deui ti Serang, terus menuju Cikande kitu bae. Asal deuk salat ka masjid ka mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran. Datanglah ka Tangerang, datanglah ka almarhum abah kula, nyana nyaritakeun sepanjang Merak, Tangerang, Serang, Tangerang seperti kitulah. Eta keur zaman harita, wallahu a'lam mun zaman ayeuna. Aambean ahli Allah geus lain, dedengan ahli Allah mah geus lain. Kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae. Ieulah tepati urusan ruhani. Lamun kiai ngurusan zahir jeung batin, lamun ustad ngurusan zahir jeung batin, lamun lurah ngurusan zahir jeung batin, lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin, jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua sinpani eta, beres dua eta, beres umat, teu beres nu dua eta, moal ecreug umat. Dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah. Nu ngatur negara acak-acakan, nu ngatur agama moal beres. Jang pengaturan agama kiai, jang pengaturan agama politikus. Babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh. Kajian kumaha ge. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah masjid buyutullah, imah Allah, nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wallahu a'lam bimuradi. Fi buyutin, di bangunan adzinallah nu Allah ngizinan an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh, titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah. Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silahkeun asma kaula disebut, asma kaula ditutur. Agungkeun bangunan eta, mulyakeun bangunan eta, jang paranti nyebut asma kaula, jang paranti nutur kaula. Naon eta teh? Masjid.
yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Silakan sucikeun Allah di masjid dek isuk dek sore terus teh aya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid. Urang beda wiridan di imah salat urang di imah sholli sunatul hajat Allahu akbar beres ngawirid urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim idz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu asyara li sajidin baca 75 tiupkeun ke arah sarwiti fuh urang ngawirid di imah angel kadi ijabah coba di masjid sholli Allahu akbar beres a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aytu idz qala yusuf li abihi ya abati nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edan di masjid lain deh. Mata ku wiridan di masjid. Dek jadi dek enten di masjid mah. Di masjid. Fi buyutin azinallah. An turfa wa yuzkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Jelema-jelema anu henteu disibukkeun ku perdagangan, nu henteu disibukkeun ku jual beli. Sanajan keur dagang, sanajan keur jual beli, sanajan keur tani, sanajan keur di kantor, ketika ajakan Allah datang, ninggalkeun daganganna, ninggalkeun sawah, ninggalkeun kantor. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kunaon sih make kos kitu? Keur di sawah ngadenge suara azan. Padahal keur macul. Ngadenge Allahu akbar. Cak petani pacul hampurannya. Maneh hendak disimpen heula di galon. Titip ulah ka mana manehnya. Cak pacul aing mah ka mana? Cicing. Cak pacul ka mana? Salat. Polisi di kantor Allahu akbar. Periwit ditendeng. Hampura heula periwit. Cak periwet dek mana? Panggilan Allah leuwih mulia batan maneh. Mangga tuh kan. Di DPR Allahu akbar. Tinggalkeun kantor. Dek mana? Cak kursi teh keluar. Dek naon? Dahar. Beda DPR mah lain ke masjid. Atuh beres di DPR. Ya Allah, ya Rabb Gusti Allah doaku. Iya masjid. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid? Komo ustad mah santri kiai asal azan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah. Masya Allah karim ke masjid sholat. Nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang, tesibu ku jual beli, tesibu ku tani, tesibu ku bisnis, tesibu ku kantor, berbagai aktivitas tinggalkeun. Kunaon emang? Ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana? Poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar, anu bakal goncang hate jeung mata. Neuleu naon? Neuleu pandangan neraka. Rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe. Yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Neraka. Kiamat nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu salat nyana teh mukaan sapatuna. Kula sering salat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babarieu kieu jatuh make calana tinggal wear doang panjang babari kan eta mun deuk kieu deuk naon ge kitu bae meureun maksudna tinggal nyingsatkeun bae tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah
datang ke masjid asal keseke buka Masya Allah ilamun ewe imanannya nomal dari ke masjid aya imanan sanajan di didiuna aya balokan aya bintangan tapi tetep baik awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat nah iyalah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun ke di akhirat ngan sakadar jadi beuleum neraka tinggalkeun salat Masya Allah indah jasa tinggal orang ngaba bener sholat nu rapi jangan ngaba bener sholat mal aya di SD pernah di SD di Pagahan sholat nu rapi di SMP beki SMK beki tawuran kabelah itu SMA mal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan sholat di UGM sugan ngaberesan sholat mal aya di UIN atuh guruna teu barisan sholat maksudna sholat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kukek mah ambal aya sholat lebih nah makana belajarlah sholat nu rapi di mana belajar sholat nu rapi eueuh deui di pondok pesantren madak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus sorga tah mah sia di mana ya kuari belajar pondok mana pondok pesantren modern apa salap ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri teh penghuni sorga eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta nu teu salat tuh ieu kuat gabeberes salat timimiti nyaritakeun caina kemudian syaratna jeung rukuna kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah nu manta kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana saeunggeus dijual ayalah nu meuli alhamdulillah pakai dahar duit ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju cekna Pak Kiai kula kemari meuli baju ti Pak Kiai mohon ieu mah nak dianterkeun deui emang kunaon lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima ceurik tak Kiai ceurik lain lalagaan datang ke teu bisa diparepe ceurik we datang ke nu meuli Kiai hampura ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun buki ceurik bae pan Kiai kudu kumaha ieu ceurik Kiai hampura ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai duitna mah kajen teu kudu dibalikeun beuki ceurik bae ditungguan guna nangis aya sajamna kakarak reda Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho ceurik deui Kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya Kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang ceurikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun bae masalah tapi lain eta naon tuh Kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat urang puasa urang zakat urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ieu mah aya cela aya aib nu kos kieu mah aing teu narima los dang sia deuk kumaha coba
teu pernah mikir urang datang kadinya amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran celak ti kumahaeun. Nah kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain lalegan ceurik. Masyaallah karim. Kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikanna 4. Hebatnya sapan sama kiai? Boy. Ilmu aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, sugih deui. 4 pamajikanna. Ngan cak nyana teh kieu. Kulantaran 4 gilirna nu ngagilir awewe. Jadi kiaina di imah bae mantep eta kos kitu teh. Tu kapolsek geus hayang ngajan kumaha ge. Nyana mah kenan. Jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik, ka isuk ka dieu kayak balik. Aduh, nikmat jasa teh mah. Anugerah lain leutik-leutik anugerah teh mah. Barang peuting ieu teu datang nu kolot. Sikana ieu datang nu kolot. Pre malem ieu geus aing lah. Isu peuting nu kadua, datang deui bae. Ceuh, datang. Katilu peuting nu katilu teu datang deui bae. Kaopat peuting nu kaopat teu datang deui bae. Jeuh, cek kiai 4 ku 4 mah. Hiji-hiji acan kumaha oreng ieu cegana. Nah, kebenaran di lembur eta anu ngariung. Nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu. Dulur-dulur sadaya geus beres ngariung. Nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita. Urang lamun boga pamajikan, kemudian pamajikan ngaladenan urang, eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Ganjaranna kumaha jasa. Sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Kadang eta ku pamajikan 4 teh mau horenganan lain leutik ganjaran ceuk. Masyaallah. Eta pas kiaina balik ngariung, mulai nu kolot datang. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula kabita ngadengin nu taji 70. Sakieu kula deuk ngaladenan kakak. Wah, siap atuh sakieu. Beres, balik nu kolot. Nu kadua datang. Waalaikumsalam. Ieu naon ieu? Kula tadi ngadenge kakak, bu masyaallah kabita, disuk gede jasa orang ganjaranna. Jadi kula hendak ngaladenan kakak. Siap. Berdei 2. Geus beres dana balik. Teh Dukati lu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Kula kabita jasa ganjaranna tadi sarua jeung maehan 70. Kula ge hayang deui. Atuh siap. Geus rada leutik siapna siap. Geus beres eta Dukati lu nu kaopat ka subuhnakeun datang. Waalaikumsalam. Ya naon? Kula kabita ku ganjaran. Aduh. Atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi, aing nu paeh. Tah eta kos karar gitu. Ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan naek ngabangun belah dituna ngarumat belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana. Iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mual Kristen nu ngaramekeun masjid, mual Yahudi nu ngaramekeun masjid, mual Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, umat Islam lah nu ngaramekeun masjid. Tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani. Geus lamun ruhani na edan tetep bae mual rame ieu masjid. Nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager, maka jangan ngaramekeun masjid ruhani na tingkatkeun. Cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren. Lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot, harepan jang mondok anak ke pondok anak geus eueuh incu. Indah jasa ke lamun di akhirat ibu anakna pesantren. Saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna, engke bisa ditulungan ku anak lantaran anak teh jadi waladun sholih.
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata, besi, semen, pasir jeung sajabana, tetapi setelah jadi masjid berbeda jeung kantor DPR, berbeda jeung kantor bupati, berbeda jeung kantor balai desa, berbeda jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk urang tegeran ieu masjid, jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantap teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat. Sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren, anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agamana. Al-mukarramun para alimin ulama, para asatid, para habaib, bil khusus pisan ka Kiai Haji Manarul Hidayat di Jakarta. Lo aslina geus kamaklum lembur. Oge ka Kiai Haji Jamaluddin ngaranna ge Solok Jengkol, ngaranna ge Solok Jengkol, malah aja di Jakarta mengaran Solok Jengkol. Oge ka kiai-kiai nu sanesna pun besan ti Kadu Merak, oge para besan-besan ti Bogor, kumna nu haladir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan sami-sami urang dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan singkat tatali parantos wengi oge kondisi simkuring kurang fit. Ieu mangan sakadar nyaritakeun soal ngaji bae. Majelis moal ka dibuka lantaran sakit ya masih keneh sakit kakarak ge ieu 50%. Geus beakna ulah hayang nyaho. Sakit karek 50% itu dihareup encan. Ieu masjid, da masjid itu masjid. Ieu insyaallah dibongkar. Bakalna masjid ieu dibongkar. Dihijikeun jeung MCK. Jadi ngahiji engke bakalna mentak moal waka dicaritakeun ieu soal majelis. Sebab kahareupna jandela ge can anggeus. Ulah sok haji waka umang omong. Can anggeus. Can anggeus. Ulah waka umang omong kumaha bakalna kumaha engke bae. Ke gimana Manarul Hidayat geus kajopak karak. Adinya geus kolot pan. Kula mah budak nya, kula mah keur budak keneh nya geus jadi profesor. Kula barang geus kolot ku harinya na hirup keneh. Haju gagah bae deui. Atuh gagah ge kadeuleun jerona mah sarua bae. Jam mobil ge tahun lama mah kitu-kitu bae. Tapi nu jelas masih eksis alhamdulillahirabbil alamin. Patali jeung ngaji insyaallah ayeuna urang malam Kemis ta minggu isuk henteu minggu deui. Minggu isuk henteu minggu deui. Berarti masih aya keneh waktu sabaraha poe tah. Sakitulah. Insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur, diberi sehat, diberi semangat. Sebab tina ngaji urang bakal paham sakumaha tadi. Ieu dongeng ulama, ieu dongeng ulama. Luar biasa memang ulama mah. Tapi hayang jadi ulama du bener teh hese. Manarul Hidayat ieu jurusana proyek mah. Sarua jeung Ki Jamal, jeung Ki Fudoli urang hijikeun habak da kadinya.
eta geus urang guari mau mulai ayeuna nu tilu kiai kiai proyek. Masya Allah masalah eta bahasa kadar bahasa itu hatena mah teu beda. Lamun urang ningali sireum di Quran dijelaskan, bahkan aya hiji sireum nu bakal asup ka sorga, sireum asup ka sorga. Masya Allah. Kusebab naon sireum teh wauh ka Allah. Sireum dongeng sireum loba, tapi aya salah sahiji sireum anu deku ngadoa ka Gusti Allah. Sireum ngadoa berarti kan pohara. Tapi lain eta nu paling hebat sireum kaluar ti liang brak neangan dahareun. Masya Allah sanggeus tanyana neangan dahareun jang dirina oge jang pamajikanana mun boga jang anakna mun boga eta sireum tilok salah balik. Sireum tilok salah balik pan Kimanarul Hidayat masalah balik kiai ge nya balikna teu beres. Sireum mah tilok salah balikna. Iyalah kehebatan sireum. Nomor kedua hudhud, manuk asup ka sorga. Dina Al-Qur'an dijelaskan man ya arul hudhud. Kunaon kaulah teu manuk hudhud ca Kangjeng Nabi Sulaiman. Aya naon dia hudhud panjang mun didongengkeun mah. Teu lila datang carekan ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Keheula cak manuk hudhud. Kula tetas ngapak aju manggihan hiji istana, penghuni istana ratu ternyata nyembahna lain ka pangeran. Nah iyalah nu perlu dikanyahokeun cek manuk hudhud Gusti Rasul. Ieu aya hiji ratu nyembahna lain ka pangeran lain ka Allah. Ieu model cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Coba mereka ditu deui ngirim surat Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ku hudhud. Surat dibawa ku manuk hudhud, kemudian disampaikan Ratu Bilqis bisa jadi sujud ka Kanjeng Nabi Sulaiman yakni iman. Nah iya manuk imah lain dek nyaritakeun dongeng eta, dek nyaritakeun manuk hudhud wauh ka Allah. Bandingkeun jeung Raja Firaun, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, keistimewaan aya di nyana, sugih aya manehanana, moal jadi raja Firaun lamun teu sugih, moal jadi pangeran nyana lamun teu hebat. Nu mantak jana jadi pangeran teh di dunia hebat. Nah manuk hudhud mah wauh ka pangeran, tapi Raja Firaun mah malah nyana ngaku pangeran. Ieu manuk hudhud bae wauh ka Allah. Nah di surga bakal aya, di sorga bakal aya geus puguh anjing Ashabul Kahfi. Tah ieu lamun urang nyaritakeun seputar hewan-hewan kabeh ge horenganan hewan teh maca tasbih, maca zikir la ilaha illallah. Sireum zikir ka Allah, manuk zikir ka Allah, manuk zikir ka Allah, anjing ya anjing. Lamun urang dek belajar tasawuf, urang kudu nyontoh anjing. Anjing mah tipeting tilok HS. Aisyah. Tuh kan. Anjing mah tarasare tipeting. Oh, mal aya anjing HS tipeting mal aya. Jeung anjing mah lamun dibere di dahar teh dibere tilok maling anjing. Beda jeung ucing. Jeung nya mah tilok aya urusan proyek-proyek tilok aya. Tilok anjing. Tuh Haji Jamal weh cenah. Anjing hebat baca ka sorga. Dah iyalah di antarana deui nu paling hebat tawon. Masya Allah dina Al-Quran geus dijelaskeun ayatna eces luar biasa. Jadikeun minal jibali buyuta sok jadikeun tah imah maneh tuh gunung minas syajar tuh tangkal kayu imah-imah sok dijadikeun
tak banyak nanyain imah didinya sabaraha ratus sabaraha ribu eta tawon didinya Masya Allah hari haju kalaluar brang neangan kembang eta sakitu lobana tah liang henteu salah tah asupna balikna teh salah tilo kaya ribut tawon jeung tawon salah imah tilo kaya ribut salah imah tilo ai gimana dulu hidayat mah salah imah nu kuduna kan nu kolot kan nu ngorade tilu nya boga pamajikanna salah balik anu ngora mah lulu cukup yang ka neraka sakitu ge kiai ieu mah keur cerita contoh doang tuh kitu anu henteu ieu mah keur contoh lamun teu adil tah eta salah imah ngaranna tapi Masya Allah tawon sakitu ribuanana tilok aya salah imah sup kadinya jeung mawa kaistimewaan madu tawon salah sayjina aya nu bakal diasupkeun ka surga dina seluruh hewan-hewan mun ku urang dibacaan aya nu arasup ka surga sapi aya nu asup ka surga sapi tapi kula maca tina salah sahiji ahli filsafat Islam nu terlupakan Ibnu Sena lamun di Eropa mah disebut natea Apicena. Ibnu Sena teh eta teh seorang filosof, seorang pujangga, seorang ilmuwan, seorang julukanana dokter. Raja dokter, malaikat dokter. Eta mah julukanana pohara. Kuloba-lobana tapi terlupakan. Artinya terlupakan teh henteu pernah we urang teh nyadap tina ilmu Ibnu Sena padahal pohara. Dina kitab-kitab kama qala Ibnu Sena terutama filsafat jeung ilmu-ilmu kedokteran. Nah, aya bahasa nu luar biasa di antarana nyaritakeun ruh, di antarana nyaritakeun makhluk. Lamun ku urang dibacaan, urang kataji, mun kabari ieu urang selalu nyaritakeun Jalaluddin Rumi, ieu Ibnu Sena pohara. Nyana nyaritakeun saya takut terhadap sapi. Sebab sapi punya tanduk. Dengan tanduk itulah saya takut. Budak leutik mah komo ka tanduk. Sapi sieun. Mantap kayak matador segala. Lamun henteu liheng ngulinkeun anak bisa dibadu. Nah ieulah sapi kulantaran boga tanduk dipake kasih. Tetapi cak Ibnu Sena nya nama teu boga akal, bisa ditaklukkeun. Nu paling bahaya tanduk ieu adalah tanduk manawi. Di mana tanduk manawi ieu ngejak lantaran dibarengan ku akal, bakal tidak mau tahu apapun yang terjadi, siapapun pokoknya mah tandukna di mana geusna gadil bahaya. Boro-boro sagede presiden, boro-boro sagede gubernur, boro-boro sagede bupati, boro-boro sagede RT, Haji Pendi bae tandukna ngamuk. Waduh, Masya Allah Karim androk merosot. Iya gara-gara tanduk ya. Tuh kan. Nah, atuh komo gimana rul mah geus kudu dicaritakeun teman. Tanduk nanya nama kuari ge hudang bae. Tak ieu tanduk. Nah, nu paling bahaya adalah kiai. Kiai cek Ibnu Sena adalah boga tanduk. Tanduk ieu osok salah ngagunakeun kiai. Lantaran nyana boga dalil. Sebab pamarentah maling. Tilok make dalil, tanda tangan we. Pamarentah, bupati, gubernur jeung saha bae korupsi tanda tangan. Tapi kiai mah lamun deuk korupsi teh make dalil. Nah, komo profesor mah bah, doktor bangsa kos karari. Itu deuk maling teh dalil melulu nya nama. Deuk maling bae make dalil. Atuh Ki Jamal bae lain dokter make dalil. Tuh nya nama. Tah iyalah nu paling bahaya ngagunakeun tanduk ketika digunakeun salah. Sebab naon? Disatukankeun tanduk aya akal. Sapi mah aya tandukan bisa ditaklukkeun lantaran akalan. Bisa lompat urang, bisa nyumput urang, jeung bisa berbagai cara lantaran tanduk sapi sakumaha galakna bae ge tetep urang bisa kelid
tetapi ketika manusia eta sorangan anu ngagunakeun tanduk bakal bahaya. Ialah sebuah renungan anu istimewa, sebuah renungan anu pohara, sehingga ada sebab manusia kabeh ngabogaan tanduk, tergantung level-level tandukna. Di pemerintah, di kiai, di pedagang, di petani, sarua pada ngabogaan tanduk. Tanduk-tanduk iyalah anu kurang kudu disadari. Melalui ngaji orang bakal sadar ternyata horenganan tanduk lawan naonan. Naonan tak urang ngaji teh ya. Lamun sakadar ngaji alfiah gampang, sakadar ngaji jamul jawame kecil. Urang dek ngaji naon bae ge tasawuf baca babari, tapi menyadarkan diri bahwa urang teh eueuhna naon di hareupeun Allah tak eta nu hese teh. Sapira sagede aing di hareupeun Allah teh naon nu dibanggakeun. Murang ngabanggakeun dunia je dunia anu Allah, ngabanggakeun ilmu nu Allah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Khadir ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih dibere cara ku Gusti Allah akhirna amprok, begitu amprok tek naik kapal naik perahu lain deuk nyaritakeun eta tapi ujug-ujug aya manuk piit encrak haju manehanana nginum kana laut tek diangkat deui pamatukna ditoel ku Kangjeng Nabi Khidir Musa tah ilmu urang teh percis okos nu nyakrak tina pamatuk manuk piit ilmu urang dibandingkeun jeung ilmu Allah ieu lautna masyaallah bangga ku ilmu hijab bangga ku dunya hijab bangga ku turunan hijab bangga ku pangkat hijab hayang bener-bener ke Allah ulah aya nu dibanggakeun anta rabbi wa ana abduk Gusti pangeran abdi abdi teh hamba Gusti eta teh lain sakadar bahasa tapi praktekkeun ku urang bener-bener ngarasa bahwa Gusti teh pangeran urang sebagai hamba hayang datang kadinya berarti kan urang kudu ngalalakon heula ngalalakon heula tuh kudu cara Habib Rozak pan teu puguh eta isi jelema tah lain sebenarnya sebut jelema ieu asana setengah jelema ieu mah aya eta keur ngalalakon mah kos kieu keur ngalalakon mah kos kieu ngaranna tah ieu teh ya lain keur ngalalakon beureun kabur ti pamajikanna meureun itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang renungkeun tina tanduk-tanduk tadi lamun urang nyaritakeun di Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun bulu merak tapi Ibnu Sena nyaritakeun tanduk. Masya Allah panjang caritana kabelah dituna aya hiji kiai ibadah ka Gusti Allah sanggeus ibadah ka Gusti Allah ngarasa bahwa aing teh kapan kiai tah boga rasa aing kiai berarti tanduk teh bijil langsung diturunkeun ku Gusti Allah turunkeun hampir jatang ka pangkat waliun min auliyaillah turun kan turun tina pangkat kewalian turun tina pangkat kasolihinan nu nyaho iwal ti dirina maksudna dirina nyaho apa teh nyaho dirina mah kok bisa nyaho lantaran tatadina lazat ibadah jadi henteu nikmat ibadah jadi henteu nu tatadina daek hudang peuting kuari kerek bae nu tatadina daek ngaji kuari henteu eta mah kos kitu mah masih kana babari ieu mah tatadina lazat kan geunah urang baca Quran teh lain tamatna ngeunahna ngeunah teh lain ngeunah suara jeung makharijul huruf tapi ngeunah teh hese nyaritakeunana sebab eta mah ruhani urang teh ieu teh nyaritakeun tentang ruhani lamun tadi urang nyaritakeun teh nyaritakeun jasmani bae kula mah tadi nyeleki fudoli mawaan naon ngaranna mawaan eta tadi dah mawaan konsumsi cau sagala jeruk rut asa-asa maraban lauk lele nah ini urusannya kan jasmani mah urusan anda jasmani nah urusan rohani kudu lepas di urusan jasmani lamun urang encan bisa lepas tina urusan jasmani rohani urang tetep masih kababawa ku jasmani bae nu kos kitu ngaranna masih tahap biasa bae sanajan ilmuna hebat sanajan ilmuna luhur masih kena kababawa ku urusan jasmani ruhani encan timbul masih ke tahapan
bawah kene masih biasa kene. Nah iyalah urusan carita ilmu jang ibadah teh ya maksudnya supaya bener-bener mantep ka Gusti Allah. Urang leulitikan bulan puasa be. Bulan puasa lantaran teu dahar, teu nginum, teu jima jeung pamajikan. Eta giat tarawehna giat. Giat taraweh. Haju baca Quran ge alhamdulillah. Baca Quran alhamdulillah. Quran teh dibalik-balik bae ke urang ge. Nah, dibaca mah wallahu alam. Tapi nu jelaskan nyekel mah osok. Nah, tong ngadengekeun. Nah eta sakitu bae eta sakitu tah ruhani geus timbul ruhani. Komo lamun dibebenerankeun. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di awak urang aya ruh ieu adalah sok disebut nafas atawa jiwa nu aya di jero jasad percis kos manuk terkurung dina sangkar nyana merindukan alam bebas. Manuk di mana di kurungan teu betaheun sebab manuk teh di alam bebas hayangna. Saenggeus dah hirup di alam bebas manuk nu paling hebat manuk di mana enclak dula-dula heula geus aya nu mau jepretan. Jeung nyana enclakna teu meunang sambarangan. Ieu bakalna potong atawa henteu manuk bae berpikir sampai ka dieu cak Ibnu Sena. Hebat da Ibnu Sena nilik manuk ketika anteng dula-dula aya eueuh nu ngajepret eueuh nu mawa mimis ketika aya hiber eta manuk cerdik nu kos kitu ngaranna eta manuk hebat nyana di alam bebas di alam luas ngeunaheun manuk teh eta emang alamna ruh urang sebenarnya mah ayana di alam bebas artinya aya di alam bebas teh di alam ruhani tetapi urang kunaon haju di alam jasmani bae urang teh di alam jasad bae. Nah ketika orang terus-terusan di alam jasad itu pernah ngarasakeun ruh orang di alam ruhani urang kieu bae hirup teh kieu bae masalah sih kan ieu mah keur carita batur nu urang disebut tadi Gus Dur nu urang disebut Kyai Haji Asy'ari urang disebut Buya Cidahu Buya Dimyati nu urang disebut-sebut Kyai Asnawi nu urang disebut para aulia-aulia Allah etalah jelema-jelema anu hirupna teh anu geus kakalayangan. Artina kakalayangan teh lain hiberan. Rohna henteu katula katali. Henteu. Naon kitu tersangkar ku nafsu-nafsuna. Nah, sakitulah kalimat rahimakumullah jang sebuah renungan di diri urang aya ruh. Ruh urang okos manuk di jero sangkar. Hayang ibadah kadang-kadang kabawa ku awak urang tunduh terjadi ruh urang hayang ngaji kadang-kadang kabawa ku urusan bisnis terjadi ruh urang hayang ka Allah kadang-kadang kabawa ku babaturan urang lamun nyaritakeun sebuah penyakit ya urang penyakit stres datang ke pemerintah atau datang ke kafir nasihatna pasti kamu harus banyak istirahat dan kamu harus banyak cari angin segar ya lebaran ya kira-kira ulah yang stres bakal itu ke Karangbolo refreshing tah kaki Jamal teh ge kos gitu waduh cenah ieu can OTW naon OTW tuh kan aing nyaho di sia mal segala OTW ai gimana rumah OTM eta mah leuwih teh mah nah ieu jadi nasihatnya kos kitu teh nasihatnya refreshing lah cek nyana coba luangkan waktu tuh ningali pantai luangkeunlah waktu tuh ningali gunung luangkeunlah tak eta teh nasihat kafir nasihat munafik nasihat jelema bodoh nasihat kiai mah lain kitu. Ya stres ya, Masya Allah dekatkan diri kepada Allah. Tuh, coba galaman kaki Jamal, Ki Jamal, kula ya pikiran ada rumek baik, kunaon emang nyaho kumaha. Oh, coba dekatkan diri ke Gusti Allah. Caki Jamal kan kos gitu, buku lagi nggak dekatkan diri, jadi puyang Caki Jamal teh. Yes, beda lah sehatna. Ya, lamun nasihat jelema-jelema munafik pasti seperti eta. Tapi nasihat ahli Allah lain. Buka Al-Quran, baca, renungkeun.
iya jadi obat syifa. Kan geus dijelaskeun dina ayat lagi. Syifaul lima fis sudur. Buka ayat, ulah loba-loba. Saayat renungkeun, asupkeun ka dieu. Ayat nu mana anu kira-kira asup ka hate. Kos kitu nasihat ulama mah. Jadi lamun kuari urang ningali seputar lebaran geus puguh mudik tamang geus masalah silaturahmi. Ieu kolot masih kena ka karang bolong. Moal kudu dijebejakeun nu mana kolot teh loba di dieu pangkolot ye. Tuh sok satakolan kos kitu deui. Atuh sia mah kudu nyirikeun ka moal endog-endogan, kotok endogan. Tenang bae sih tenang. Mana kolot kos kitu. Nah, eta nurutan munafik eta kos kitu. Geus kolot mah masyaallah baca Quran, renungkeun, asupkeun ka jero hati. Ya Allah ya Rabb. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ku ngaji bakal kabongkar, syariat bakal kabongkar, thariqah bakal kabongkar, hakikat bakal kanyahoan. Urang mun ngaji hakikat saeutik bae tentang ruh. Cak Gusti Allah berarti hakikat. Qad araftani qabla dunya. Anjeun geus wau ka kaula memeh aing nyieun dunya. Eta bahasa Gusti berarti bahasa hakikat. Geus aing nyieun dunya. Ja'altu kulla syai'in laka. Aing teh nyieun sakabeh perkara jang maneh. Hatta jannah. Sehingga surga jang maneh. Tapi maneh ulah hayang kana dadamelan kaula, ulah hayang kada dadamelan kaula termasuk surga. Manehna mah ka kaula. Kaula ngadamel ka anjeun li jang kaula. Lain jang surga. Eta kan bahasa hakikat. Aing ngadamel dunia jang maneh, aing ngadamel surga jang maneh, tapi manehna ulah hayang ka dunia, ulah hayang ka surga ka aing. Urusan-urusan jang manehna mah jang maneh, tapi siana ulah ka dinya. Lamun siana ka dunia aing cemburu. Lamun sia ibadah hayang ka surga aing cemburu. Eta mah geus teu kudu dihayang-hayang teh jang maneh. Eta kan bahasa hakikat kos kitu. Urang bakal paham dina bahasa-bahasa hakikat. Urang ngaji ihya teh lamun teu ngarti bahasa hakikat bakal nyasab. Urang ngaji hikam mun teu ngarti kana bahasa hakikat bakal nyasab. Tah model tadi eta teh bahasa hakikat, bahasa Gusti ngaranna. Aing ngadamel dunia jang maneh, aing ngadamel surga jang maneh, tapi maneh ku aing dijieun lain jang dunia, lain jang surga, jang aing. Eta kan luar biasa eta bahasa. Lamun maneh masih kana hayang ka surga dikanarakakeun heula sia ku aing. Ya sia mah jang aing. Nah, nu madak litakuna manzari wali akuna manzaruk. Supaya aya anjeun teh pangdeuleu kaula, jeung aya kaula pangdeuleu anjeun. Kula neuleuh ka anjeun, anjeun neuleuh ka kaula. Masyaallah. Saling memandang, mantak anta budallah ka annaka tarah wa illam takun. Nah, ieu bahasa hakikat. Jadi lamun urang nyaritakeun bahasa hakikat, sakabeh aya hakikatan. Sakabehna aya hakikatan, urang bakal paham. Allah engke bakal nu mere pahamna. Seperti bahasa hakikat, kullu syai'in yad'uk, sakabeh perkara ngajakan ka maneh. Aing teh nyieun ruh, ieu bahasa tadi. Aing teh nyieun ruh memeh dunia. Sanggeus maneh diasupkeun ka awak. Haju kuari aya mataan aya ceelian, dibere watek. Mata boga watek, ceuli boga watek. Sehingga roh lupa ka Allah ka bawah ku watek. Mata cek Gusti Allah likulli syai'in wajah. Setiap perkara aya beungetan. Kunaon atuh beungeut maneh teh? Resep kada linapsik awak maneh. Ta ieu beungeut maneh kunaon resep ka awak maneh. Ta ieu nu jadi bahaya ge. Urang resep ka diri urang lain ka Allah. Nu mantak urang make baju kieu ge resep ka diri urang. Nu mantak make jas ge Haji Pendi henteu malam ieu mah laku meureun di jalan. Ya, nah ieu teh resep ka awak. Nah ieu urang resep ka awak urang teh ya ngahalangan ka Gusti Allah. Eueuh jelema luhur ku jas, eueuh jelema luhur ku jubah, eueuh jelema luhur ku pakaian, eueuh jelema luhur munggu Allah ku pakaian jeung dunia. Hiji we ruh urang wauh jeung Allah. Urusan-urusan kos kieu mah urusan amrang sapira lama. Kuari anyar dibumulai ku urang isuk pageto mah bolong dipiceun.
atuh urang kamari ieu teh ngamumule ieu teh katipu ja ujung-ujung nama dipicen urang geus sabaraha taun kikituan geus sabaraha taun urang kikituan likulli syai'in raja tiap perkara ngabogaan beungeut kullu syai'in yaduk setiap perkara ngajakan ka anjeun urang liwat ya urang liwat urang lapar diajakan ku tukang uduk udali ka dieu ini uduk nih mantep nih ada udangnya bisa dikredit deh pud uduk bae bisa dikredit uduk tah ya urang liwat deui ka ditu tukang sao ngajakan sesuai jeung nafsu urang ka deui iya say aya deui ku aya tukang salak iya salak Banten ieu mah hiji ge ti Banten ka Tangerang teu beak udah gak ada hal salak Banten di Banten datang ka ieu mah teu beak hiji ge masyaallah kesem eta diajakan urang eta kakara ku halal nu kos karar itu diajakan ku pakaian diajak mantak liwat urang ka ditu poe Minggu tuh sot kapuri atuh pan mata teh tungkul be tungkul kieu teu bisa dula deuleu be kieu itu bagus tuh warnanya hate urang ngomong kos gitu sebar duitnya itu bagus sarua jeung di Tanah Abang teh kos gitu teh ngan aing mah gengsi atuh mah nya aing pan Haji Pendi mah nya meuli di dieu aing mah luhur eta mah tambah teh mah nya resepnya haju agul atuh tambah hijab da tah mah hijabna ge nyundul ka langit tah tah eta kan geus kitu nah ieu kullu syai'in yadu kabeh set Allahna pohoan eta kan bahasa hakikat nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah engke urang bakal dibere paham ku Allah sebab segala rupa ngajakan ngomong ka urang ngajakan ngomong teh lain ngomong kos urang kieu tapi ngajakan seakan-akan bicara seperti etalah ilmu Allah seperti etalah hakikat seperti etalah keistimewaan sirrun min asrarillah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai pembukaan Jamal alhamdulillah Kimanarul Hidayat atau mengkula geus akrab ti baheula alhamdulillah kuari atuh terus nyambung kembali kemudian atuh naon gitu ngaranna urang kuari ieu ngaji di mimitian ditambahan ku kulajang sebuah renungan sing ada tanduk sing ada ruh ya supaya wauh ka Gusti Allah ulah salah balik eta geus dicaritakeun ku hewan-hewan bae tilok salah balik kunaon aya jelema salah balik nah ieu sebuah renungan berarti ayat tidak jujur di diri urang lamun tadi Kimanarul Hidayat caritakeun pemerintah jujur iraha sih manggihan pemerintah jujur iraha maksudna henteu ieu mah teu kanu saja ka Kimanarul bae pernah manggihan pemerintah jujur geus bae engke jawabanna engke bae urang duaan bae kiai proyek mah jah nah ieu minggu isuk teu minggu deui hampura kula ka Jamal karena akrab atuh ka Kimanarul akrab komo ki kudu 5 alo atuh Habib Rozak mah uulinan kula deh tuh geus eueuh asa-asa jadi urang kabeh aja da ieu mah dicukupkeun sakieu sakali deui mudah-mudahan jeung urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan abah kula kasalahan ibu kula dosa-dosana dihampura ku Gusti Allah dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kitu keneh guru-guru urang nu lain mudah-mudahan dihampura dosana tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana kitu keneh bapak-bapak urang dulur-dulur urang geus mararaot mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana akhir hayat urang husnul khotimah di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah di bawah benderana sakitu bae amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin satacana teu kudu sasalaman Kiai bareng jeung kula kabeh engke nu lain kiai ge atuh silakan bareng ka imah kemudian di dieu disadiakeun teu kudu aya nu sasalaman kemudian dipersilahkan di dieu di imah ge aya prasmanannya
sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.